tujuan hiji rasa gotong royong depan laung ngahijikeun hati jeung mah saatnya dilugu jeung ditiru si asa si asu urang Sunda rek maju ku persaudaraan anu nyatu. Sawah atawa kampung kabeh paduy kabeh nyumbang ngan ukur hati dunya keuntung hirup makmur tu silih tulung dileuweung sawah atawa kampung kabeh paduli kabeh nyumbang ngan ukur hati dunya keuntung hirup makmur tu silih tulung tong sia-sia ayo babarengan angkatkeun budaya anu mulia gotong royong jaya ke negara dimulai ke Sunda Jaya saatnya dilugu jeung ditiru si asa si asu urang Sunda rek maju ku persaudaraan anu nyatu. Persatuan ngahiji rasa gotong royong harga diri bangsa Sunda Jaya selawasna.